Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Patepang deui sareng simkuring Ahmad Sodikin. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Jakarta, Wakil Pupu Partai Demokrat Syarif Hasan negaskeun partaina teu acan resmi gabung dina pamarentahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nurutkeun dugi ka kiwari Majelis Luhur partaina dipingpin ku Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY teu acan nangtukeun sikep. Nya emang teu acan diputuskeun ku Majelis Luhur, saur Saiful nu dikonfirmasi wartawan dina dinten Senen. Saiful nambihan lamun aya kader Partai Demokrat nyebat parantos ngagabung ka pamarentahan eta teh mangrupi pamadegan salirana. Yen aya kader anu boga pamadegan parantos ka pamarentahan tur sajabana eta mah masih teu acan diputuskeun sacara resmi bejana. Anjeunna oge nyuhunkeun kanggo sadaya pihak sabar ti ihwal ti sikep politik Partai Demokrat. Sabab Majelis Luhur Partai Demokrat teh bade ngalangsungkeun rapat ieu bade diproses heula sareng masih sementara diagendakeun saurna. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunnan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangrupi kanggo pamirsa sadayana wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.